Iya teh hiji teh Rp30 hijina. Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Mohon. Ibu mah ieu teh tahun-tahun teh duaan we sareng bapak di dieu nya Ibu. Eta teh Pak namina batu masjid teh sapertos masjid bentukna atanapi kumaha tah sejarahna? Disebat batu masjid teh. Oh, pangimaranna oge aya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya. Alhamdulillah pada kesempatan di siang hari ini kita dapat berjumpa kembali. Nah, seperti biasa kita ngaprak baraya untuk menuju ke daerah sana tuh yang sangat terpencil sekali, jauh dari keramaian ya. Sumawana hiburan mah eueuh di dieu mah baraya. Nah, kita lanjut ke sana baraya. Dan kebetulan sore hari ini kita akan aprak-aprakan ya untuk mengunjungi sebuah rumah yang sangat terpencil sekali ya, yaitu rumahnya Ibu Tati. Yang mana Ibu Tati itu bersama si abahnya tinggal di sebuah rumah yang sangat terpencil sekali sahabat, di sebelah sana ya, mohon maaf. Namun untuk jalannya kita ke sini jalan sahabat, karena ini jalannya jalan setapak. Dan di sini airnya tinggi lontor sekali ya. Nah, jadi untuk lebih lanjut ikuti terus perjalanan Tasik Vlog hari ini untuk ke sebelah sana sahabat ya, untuk mengunjungi rumahnya Ibu Tati. Dan di sini area perbukitan sahabat-sahabat ya. Nah, mungkin ini kabelnya untuk ke rumahnya Ibu Tati ya, karena jauh banget ini kabelnya. Nah, jadi ini sahabat ya untuk menuju ke rumahnya Ibu Tati. Jadi seperti ini jalannya ya, jalan setapak. Dan waduh, Masya Allah airnya itu. Nah, itu ada si bapak ya. Nah, jadi kita asruk-asrukan ya untuk melihat suasana keindahan di perbukitan sini sahabat. Dan Masya Allah tuh rumahnya ini sahabat ya. Jadi hanya sendirian di sini. Nah, jadi di sini itu hanya sendirian rumahnya Ibu Tati ini. Jadi ini kampungnya termasuk kampung Ciakar juga sahabat ya. Namun ini memencilkan diri di sini tuh. Masya Allah rumahnya tuh. Ya. Kita bersilaturahmi ya ke rumahnya Ibu Tati ini. Masya Allah. Dan untuk ke sananya sahabat itu area perbukitan tuh. Kekok ya. Wih, indah banget sahabat. Masya Allah, ada empangnya juga tuh. Masya Allah. Tuh. Ini ada anyaman, mungkin suka bikin apa pipiti ya. Oh, Masya Allah. Besek kan itu. Besek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Aduh, atuh. Mohon Bapak, aduh. Pisan atuh, aduh. Iya da geuning orang gunung mah. Rawosun Bapak. Aduh, mangga hatur nuhun. Ieu teh ngadamel naon Bapak teh? Kanggo besek. Oh, Masya Allah.
Mangga ibu nuhun ibu teh sawios. Oh bapak teh ngadamelan besek ya teh. Nah sahabat-sahabat jadi ini teh bahan besek ya. Oh jantan bapak mah ti ngawitan ngahuaan dugikeun ka jantan kunyalira gitu di dieu teh. Oh. Ayo waas meleduk di hawunya wayah kieu teh di kampung mah. Di hawu kan ibu? Oh masya Allah. Oh. Aduh masya Allah. Kabaheulaan zaman kabaheulaan bu. Aduh masya Allah. Mohon. Ibu mah ieu teh tahun-tahun teh duaan we sareng bapak di dieu nya ibu teh. Masya Allah. Oh pami kapangaosan nembe ka kahandap kanu tadi. Oh mohon. Jumat mah ka masjid anu di Sawo. Oh tebih deui benten deui. Eta sekolah masjid. Oh mohon. Nah, di dinya. Ai pangaosan biasa mah kanu tadi. Tadi Oh. anu lebah. Mohon. Pesantren. Mohon. Maafnya tahu tuh. Sebelah remong baku. Para suluhna mitos. Dia suluhna neep teuing tos remong. Aduh. Raos ibu mah eta WC di lebatnya atas kantenan. Aduh, masya Allah tuh. China murni Ti gunungnya punya di dia mah. atau ibu mah Torojo ganti gunung. Ayo oge. Tak kesekoga alhamdulillah ini. Kami mereka dia mah. Dasi bapana kadang-kadang aya nu manggil gitu kan. Oh. Kan nu manggil terus arum uninga ka ibu mah dia ka si bapak. Batu masih gitu we. Tadi hanap Teh esok dicana ku bandar atau napi di yang. Oh, dicana ka dieu ku bandar. bandar. Oh, mohon. Nganuju mirah, diplekeunkeun bae mirah ge ada ibu mah. Mohon, masya Allah. Sarianana keur nu kieu. Ada melan setik rame-rame menuju istirahat heula. Oh. Dengan ada mah kieu mah tuh mah. Dopi ieu teh saminggon teh kenging sabara ribu atau napi ratus, Bapak? Mau 10 biji
biji. Sapu. 100 biji. Oh, saminggon teh 100. Mohon. Oh. Pangosna teh di kodi atan nepi hijian. Hijian upami hijian mah Rp30. Sapertos kieu. Oh, Rp30. Tah ieu teh di Jadi nama Masya Allah. Ieu teh hiji teh Rp30 hijina. Mirah jantan Masya Allah. Rupiah paling. hiji teh. Name Ieu mah dibagi-bagi sareng anu ngalepena. Oh. Berarti tina sakodi teh 100 teh mung Sakodi teh 20. 20.000. Paling 4.000. Oh, 4.000 100 iki. Mohon Masa, sakodi teh aduh. 4.000 mung atuh kumaha. Heh, Ibu dikiri mah tuh. ieu dan nuju mirah. Nuju mirah. Ante kieu mah atuh mah emam kumaha atuh. Kalang yayaseun. Tapi osoknya dap oge panginten Bapak. Tara. Oh, tara. Khusus Bapak mah ngadamelan nu kieu. Mohon piaran bae lah kula-kuli. Nuhun. Ini gitu. Masya Ya, ibu Allah. mah teu kieu atuh mah emam. Di desa teu gaduh teu kieu atuh kumaha. Oh. Oh, bantosan teh desa teu aya. Aya. Saya tedugi Ka dieu mah, Masya Allah. Ibu mah. upami nuju ke handap paling bagian nonton bae anu nya ya. Aya Naon bae bantusan-bantusan ti luhur tedugi mun ningali we. Teu aya ka Bapak mah, Masya Allah. Mohon teh nu ngadata ka pungkurna panginten. Ente Bapak mah dianggapna sareng Ibu mah jalmi tos cukup. so cukup kan itu nana gaweulna mere sareng monyet. Oh. Seueur monyet Ibu kapal dia. Dugi ka dieu ge. Oh. Tah naik di laluhur namanya di gebah. Dilaluhun dikeun nyadap. Dupi ka curugna tebih kapal dia teh Ibu. Dieu Oge. panteras tebih wah. Masih tebih. Di lalabat atuh. Mangga nuhun Pak. Nah, Aduh abdi ngiring widi ningal kaendahan alam palih dia ya. Oh. Eta teh Pak namina batu masjid teh sapertos masjid bentukna atanapi kumaha tah sejarahna? Disebat batu masjid teh. Paimaranana polikulona. Oh, pangimaranna oge aya. Oh, Masya Allah. Kapungkur masa teh acana lukisan galunggung. Mohon. Anu aneh-aneh. Oh, di dieu teh dihandap ieu teh. Oh, janten sejarah dugi ka ayeuna. Aya suara adan, Oh, di dieu teh. pungkurongok hayam biasa gitu. Oh, pami subuh biasa sapertos di kampung gitu nya. Aya suanten adan atanapi. Masya Allah. Saatosna lukisan galunggung, Mohon. teu aya suara-suara kitu. Oh. Ngobrol-ngobrol masuk aya. Ngobrol-ngobrol biasa mah suantena teh. Nipu kadang Mohon. siang keneh ge. Kabu 11 siang Mohon. sapertos nu mobotkeun kai lu kitu di buruan teh. Oh, ka dieu di kabumi Bapak teh. Mohon ngana buruan teh ditingali teh aya sasaha. Oh, Aya nu mohon. nyauran. Dari tingali teh aya. Seueur nu katipu di dieu ge. Oh, mohon. Oh, jangan batu masjid teh ieu, Pak. Oh, mohon tah. Jadi sahabat-sahabat, batu masjid itu di bawah sana ya. Jadi itu teh eta teh batu Pak Ageng gitu teh. Atanapi berbentuk gunung, batu cadas. Oh, mohon. Da kapungkur mah aya Saring Agung. Dihandap eta teh. Oh, mohon. Masya Allah. Ayeuna ge aya teh anaka. Caringina teh. Oh, mohon. Ini da jempling ya, nama teh aya nu aneh-aneh. Aya orai agung. Oh, di dinya teh. Oh, tapi dasarnya seorai biasa. Nya sanes orai-oraina lah cek Sunda mah nya panya. Biar menuju pas kaping 14 Hijriah, Mohon. monokna di dinya teh. Nuju caang-caangna bulan, nah cenah janten ieu poe remang-remang. Nah, teh ditinggal ka luhur teh aya hulu orai gitu cenah nyuhan. Sapertos ngahalangan bulan. Mohon. Oh. Atuh buntutna ti mana tatahana bae huluna ka luhur. Eta orang sami kumaha upami aya. Nuhun. Berarti sanes orai. Saorai-orai nanya. Aduh. Nah, barudak teh
Sariono nih aja jempling wacana. Baru ditinggalkan gak ada na orang itu nih abung teh. Lompat cuma. Padahal mah pangitan ada tuh pada ngapain. Mohonan kabojang ku sieun sih nya. Usian nguji diuji hila. Tapi dah aya oge anu dipaparin benda-benda. Entos kantos seueur gitu anu kekengingan. Nah, sok diuniakeun heula ka dieu. Oh. Komites manok dinya teh beunga suka dia jalan. Mana teh? Oh ieu neng nganjang ka dieu. Oh ieu teh kak nek. Nek ieu teh. Anak tetangga itu di bawah. Oh. Mana jujangnya? Tuh ke atas ngambil air. Oh, neng mah orang Jawa. Bukan orang Sunda gitu. Oh. Belum lama di sininya baru tahunan mah ada kali. Belum ya, setahun juga. Nanti Januari setahun. Oh, nikah sama orang sini maksudnya gitu. Iya. Oh. Dikirain teh orang sini. Aslinya dari Jawa, Jawa Tengah atau Jawa Timur? Jawa Tengah. Oh, si Mbak. Iya, nungguin aja. Nungguin si emasnya lagi ke hutan. Iya. Pakis. Oh, nyari pakis. Nggak dikirain tadi mah orang sini, ternyata orang Jawa. Nah, jadi sahabat, ini rumahnya Ibu Tati ya. Dan untuk kesininya, ini hutan belantara sahabat ya. Ini hutan belantara ke sininya. Dan untuk kesananya tuh, Masya Allah, ini hutan banget sahabat. Dan katanya monyetnya kalau sepi suka turun ke sini sahabat ya. Nah, jadi di sini itu si bapaknya sama si ibu itu suka bikin anyaman besek, sahabat ya.
Hatur nuhun pisan Bapak Ibu ya abdi tos ngawagawak tosna.